Leuweung masih keneh hejo. Wahangan ngeplak satungtung deuleu. Manuk ricit disarada patembalan. Hayam kongkorongok nyanyautan. Tepangkeun wasta kuring Asep. Nyaeta budak hiji-hijina ti abah jeung ti emak. Ieu dua babaturan kuring Wahyu jeung Alpi. Arurang mangrupakeun masyarakat biasa di Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Dina hiji wanci sanggeus arurang ulin, Bi Imas jeung Bi Asih ngajak arurang ka kebon pikeun ngala cabe. Panon poe beuki lila beuki kaluhur. Hawa panas tapi teu karasa bayeungyang, da kabauran ku hiliwirna angin leutik. Sanggeus balik ti kebon, emak kuring keur meutis gedang. Tas pisan kuring jeung nu liana cape balik ti kebon.